ngalaksanakeun parentahna tebihan cegahanana tebihan cegahanana anu manfaat kudu ade jeung sasama gunakeun anu manfaat aya dina karidoan sangkan meunang kabajaan geuningan mantap kurang ibadah bisi amal loba salah di dunya ulah balangan paomong tekad ucap sareng lampah ngukuhan ulah gagamah bekel di poe kiamat Kagagas aduh kagagas tugas murah hariwang ya kamarang tingis lumen reka Tanira ya binukasri pangrekati naretesing ing sosota murubmu biar cahaya nira kadya punang punang
geus Kang Cintarita wontening negara Astina wilang apanjang punyung pasir ukir gemah Pahloh Jinawi panjang dawa Kocapane punyung dhuwur wibawane pasir samudra ukir gunung Loh Jinawi murah sandang lan pan dasar negara Astina silokane jero tancebe Jemar laladani gede obore dhuwur kukuse padang jagate adoh kakoncran tapi tumiung ingkang sami mangglung londong pengarang-arang peni-peni raja peni guru bakal guru dadi sigeg ingkang murwengkawi wenang dipun ucapaken peparap kang dadina lendra saur nira andana panjang sinenggi sabda ya uninga lawan sabda ya uninga lawan saur niratan dana panjang sinenggi sabda uninga wis aman ulun layu dening teki ala bakti dening asih ya dening asih wong asih ora kataran Prabu Anom Parikesit lengas saing gilipuning kosi gading ginggilang kancana ngagemaku tapino kasri pangrekat tinarete sing ing sosocan pinati kinggali pitretna kasur babut mendala gini lelang seprang wedana ingkang sinebaran sari kaping kalih ingkang sineba sawod dipun adep dening Arya Sencamuka anu didamel kapetengan Sri Nalendra teka kantun ingkang Raka Raden Nagawrecita lan ingkang Raka Raden Bangbang Kaca nitih kanawan bade panca kaki mangsana anu utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyupluk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Prabu Anom Parikesit Bopo Mas wah
wasan camuka majeng kapayun calikna satata sareng putra panjenengan. Wah, aduh, anak Prabu semakeun wasalalamina tipayun anu kapikatur uwa nyangakeun semah bakti kahunyuk anak Prabu. Semah uwa ditampi ku panangan kiwa lantengen malih disimpen di luhur dina munmunan dihanap dina pangkonan dicatat dina tungtung emutan anu teu keuna kawah gingsir ku putra dalem. Wah, nampi nuhun anak Prabu kali perkawis tua bila aya kalpatan ageng sumawonten alit agung cukup lumur neda jemar hapunten ti anak Prabu. Perkawis kalpatan sanos ti putra teu aya ben pena urang silih hapunten bae. Oge teu hilap Kakang Nagawarcita. Iya. Ye, Akang Nagawarcita ngaturkeun semah bakti kaunyuk Nyai Ratu. Ditampi Kakang Nagawarcita Kali perkawis pilih aya kalpatan agung cukup lumur neda jemar hapunten anu ditedang. sanaos tirai teu aya bedana urang silih hapunten be. Oge teu hilap Kakang Bang Kaca majeng kapayun Kang. Tipayun anu kapihatur pun Kakang nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi. Semah sampean ditampi wasta kali kiwalan tengen simpen king pulung ati pun teh king mestaka. Kali perkawisna bila aya kalepatan ageng sumawonten alit mugia Nyai Ratu ngahapunten. Perkawis kalepatan sanos tirai teu aya bedana urang silih hapunten be. Sami-sami. Oge ping 3 badaya kersati malanaon ngempelkeun sadaya para pangagung dina dinten ieu. Antos sakedap wa sateu acana putra raskeun non rupiah anu bade dibadamikeun dina ieu dinten. Saperkawis putra Tengarasono sareng sadaya para pengagung tiasa patepung lawung patepang larai pamprok jonghok tiung mumpulung dina dinten ieu. Oge kali perkawisna teu oleh munyung kanu maha agung muja kanu maha kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cingkatampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakuna. Kitu sakedahna margi ilahar manusia rata-rata eling tobatna ka Gusti teh di mana kengeng cocobi sareng aya kahoyong. Ai nuju senang pikiran kengeng kagumiraan masuk bujeng-bujeng kanu kawasa ka ibu rama ampir kapopok. Da rata-rata tuh kantenan kitu ilaharna manusia. Ai maksudna kumaha? Maksudna teh kumaha? Dupi maksudna teh kumaha ieu? Maksudna numawi kaula ngempelkeun sadaya para pengagung wireh dina dinten anu parantos kalangkung muka sejarah nagara Pringgandani. Sejarah kumaha? Sejarah kumaha? Sejarah kumaha? Nagara Pringgandani tikawit dirajaan ku Prabu Arima teras dirajaan ku Eyang Arimi. Saparantos ku Eyang Arimi kedahna teh anu jadi raja di Pringgandani wa Gatotkaca. Kumargi wa Gatotkaca kabujeng gugur di Palagan nalika Bratayuda numutkeun sejarah. Kedahna teh anu ngarajaan Kakang Bang Kaca. Laras. Tapi naon margina ayeuna kalah dirajaan ku Ratu Diuraja Buta. Anu hukumna kejem telenges taya papadana.
nguping selenting bawa angin kolepat bawa beja hawar-hawar beja luar hukum nasib Prabanala teh kumaha anak Prabu rakyatna kedah sotor upeti satengah tina harta kakayaanana upami nu usaha satengah tina gajihna upami nu icalan satengah tina batina upami teu masihan batina kadang-kadang jenis nage dipenta ku kejem-kejem nasib Prabanala satadina kange putra teh ngantep be manawi teh bade sami hukumna dipringgandani sareng diastina kulantaran si Prabanala hukumna kejem teu sami sareng diastina taraji teh emut margi kakang bang kaca tepayus nganarpatian diastina margi ayahak ngarajaan dipringgandani kumaha urang pentabe nagara pringgandani kasih Prabanala upama si Prabanala teu sangep ngarobah hukumna upama teu sanggupeun ngarobah tekad ucap lampahna anu kejem teu aya babandinganana bingak amarwata suta bingak amarwata suta bingakna kaget gonera amidanget bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri kaget gonera amidanget kagetna kagiri-giri ya kagiri Sekar Wijaya ya kusuma Arya Sancamuka bingah manahna Ari margi yakin Prabu Anom prekesit bijaksana lain ngan ukur beja tapi nyata yakin hoyong ngamajukeunana ka para pengagung di Astina sami sareng kanyeuna margi teu aya bedana bang kaca sareng anjeunna Arya Sancamuka lami-lami ngandika kedaling lisan keke kaset wa bungah anu taya papadana yakin wa teu mubah alias mubadir ulun kumaula jadi Arya di Astina upama rajana cara nu kasep bijaksana tur nyata Raden malah yakin nu kasep gaduh maksud doyong ngajungjung harkat derajat Raden bang kaca tuang raka sok bujeng si Prabanala hukumna kejem telenges sanaos teu kitu ge wajib digugat wajib dipenta margi eta mah hak Raden bang kaca teu pinodamel wa nanging ieu mah kange alasan upami tiasa masih Prabanala sina nyamikeun hukum antara Pringgandani sareng Astina parantos maju kana adil jeung makmur teu kirang sandang jeung pangan ku jalan babadamian antara raja sareng rakyat tapi si Prabanala nyontohan teu bener kejem telenges upami mika hoyong ka istri tadi dibalitungkeun gaduh caroge sareng lengohna istrina teu bogoheun dipaehan inung bapana teu doaeun dipaehan mun boga salaki-salakina teu mikeun dipaehan kejem lamun kitu mah si Prabanala teh kurang ngajar tawayahna beun mah uak kedah miang sareng Kakang Nagawarcita mangai sareng Kakang bang kaca mangai geramiang be nyata ka Pringgandani naroskeun palebah mana nagara Pringgandani
parantos penak pringgandani geura penta upami teu tiasa ngarobah hukum si Prabanala. Dinten mana uak kedah miang teu kedah enjing pagetosanos dinten ieu keneh mangga geura lumampah oge muga-muga cing angsa damel saring sing pagekan cing saring sepage iket sangkan hasil ka pimiliku Kakang Bang Kaca Nagara Pringgandani rampung dawuh tutas pangantika. Arya Sancamuka Nagawrasita Bang Kaca Semudia tuminak dateng Rajaing Pringgandani. Sanajan jauh di cucuk tapi tetap disungsi dibelaan lelawangan dan niat sujud babakti kain dumentara hayu geningan kabapan ada karaman Munian sujud babakti gerahnya waraga pati dina ngambil nagara bela bangsa lemacai sangkan makmur jeung raharja adil atur wibawa mukti adil atur wibawa mukti mungkono muncul kue amu dirina sugi pangarti tebale tumari mageningan kana pas tenti Gusti tarara jeung subaha mangai sanajan mah pinanggi pati. Arya Sancamuka Nagawrasita Bang Kaca sampun kunturipun saking Prajaing Astina maneg satengahing jalan Ari margi teu terang kaler kidul kulon wetan. margi di jalan menakan jalan cagak tilu nuka kulon nuka kaler nuka wetan teu terang kapalih mana jalan ka Pringgandani maneg maksadna bade megat sugan aya jama anu ngalibat keke kasep liren heula Gecekas rasa rumasan iman awor dulu dajang tauhid geningan lembasa jeli hati sumare di jero hati nyampayan ada saring rasa sanubari Bapak dasetra sari awak dicarekan atau dioleh dijajal eta lampah goreng temong kabe tinggal sari aku jurawak ranyu dakar karbu kawenan Iris lain ada lain berebeci panon biji
lumawer lumiar Panji lumawer murup biar cahaya nira kadia pradati nabur lumiar Panji lumawer murup biar cahaya nira kadia pradati nabur samia pada lumampah aya pada lumampah Sekar Wijaya ya kusuma Arya Sencamuka naga bercita bang kaca maneg di satengah kincalan nanging kasaranog ku Astra Jingga sareng Udawala nala gareng Astra Jingga Udawala gareng diutus ku ingkang Rama Semalurah Kudapawana kedah dumeheus ka para pangagung engal anu aya di Astina dasar turunan Semalurah Kudapawana ti anom dugi ka sepuh teh teu boleh suka seurik biar dorang darung dorang darung dorang darung dorirang dorang dorarung dorirang dorang dorarung dorirang dorang dorarung dorarung dorang dorirang ganasari buah ade pujaan urang sadaya buku pinuh ku papaes pantas jadi patamanan Taman Sari Madu Kemang picontoeun urang-urang itu aya jama jika monyet pakai totopong di baju hidung tapi tetemanganana bisa laut kidul kabeh pada katingali ngembat Paul kawas dina gamar airet kapalih kaler Jakarta ngarung gunung laut nama teu katingali ngan ukur lebak-lebakna semu-semu biru airet kapalih wetan gunung gede jika nu ngajakan balik meh bae epot asa jingga gurubu bagong kapiuhan dangdang gula melo kakak mang kadia asa kenal saha naon hai kana seni lagi teh baheula nepi ka ayeuna teuing darasep euy dek ieu kautus ku bapa geus aya tauna teu dumeheus ka para pangagung hu eta beti Panawaseda nuju aralit para pangagung di Astina nu ayeuna nu enggal heuh nepi ka ayeuna debek can ngalol-ngalol euy ngan beja-beja we majarkeun caina Ratu Adil lain ngan ukur beja bijaksana teh karasa kurayat sajumlahna heuh ieu mah lain para pangagung anu tamelar dewekna we nu atah anyang badegong kumaha jang atuh hitung 18 kali kawin kitu atuh aya boga pamajikan ada katarakan nu sasama ka saluhureun matak deka geus eueuh kapanasaran
cing kasih dawala ke dieu itu aya nonoman tiluan menegarining di jalan tuh di jalan ngolecer melelak cangkeng rada paur jeung curiga di dekat teh aya naon cenah jang di belah mana oh itu kuring menyidik-nyidik omak situ meni alus kitu duh paingan lagu nanya situ ngemplang jeung ombakan omak laletik umpayan langit bodas kalangkangan layung hasep nu ngembangan cahaya layung dicai rupa-rupa tangkal kai geuning kalang kangahi ting sareblak kana ati omak-omak kaanginan nemragawin nyareplokan ngaleutiga lalumpatan gening situ omakan itu ngalagukeun situ nu plak-plek-plok omak kadieu sia cing deukeut aduh jang aya nonoman tiluan marelak cangkeng tapi kekuring denge we aduh itu nu make duduk kuilakan nu irungna panjang tegepnya lain cabitaeun nya heuda kuring ge teu ngaku kuring kasep jeung gantengan ceuk nu itu tiluan kadenge itu cenah nu irungna panjang nu make jas meni kewes percis jiga dalang dede ya gitu lain kewesnya percis jika dalang dede sugan kuring rupana efek teh hutangna mang kadia sok hareup hayung si lain era dikalah batul mah tuh ganti pakaian ganti baju sedengkeun urang geus aya 80 tahunna baju can ganti-ganti ada boro-boro diganti di seuseuk ge tara da di seuseuk ge atuh sabun ge geus teu mental dakina geus jadi wajah mun deui alah eueuh kabosen tingoran nepi ka kolot ngan nembang weh kudu aya rengkolna aya tina seni nyanyi tingoran nepi ka kolot tina seni ngan belek wae tina seni teh lain ngahina da kawas teu tumarima we kana seni alah urang tiba heula kana seni goreng memang urang gareng nelah gareng sumbang gareng teu ngeunah nyora tapi urang ladang seni alhamdulillah wah urang mah aya talna ladang seni sirah lenang belek tinggoran nepi ka kolot kalah beuki gede kana sare aing saminggu tara nyaring-nyaring tapi kana dahar urang sudah sa isuk-isuk paling gede sadulang lain sudah gembul sia nu kitu mah gamuhang keke ieu teh monyet atawa jelema lain sari ai mang mah den disebat monyet teh sanes kang ukur ayeuna ti abad ti zaman purba keneh ti zaman purba keneh daya nu nyebat jalmi monyet tuh mah teh gumujeng tos baaldi aya nu langkung awan ti monyet
Arya nu irungna panjang ieu teh manuk atawa jelema alah jak kuring mah dikoa teh cukup seuri dina hate da lain ayeuna wae geus baal deui dihina jeung dikoa can pernah aya manusia nu muji ti baheula ngan lamun nyaho kana eusi hate si dawala batok bulu eusi madu kajen dawala irungna panjang teu jauh tina hatena irungna panjang ingetanana panjang hatena panjang tapi bisa nyarita ari eta nu tukang mana hareupna mana tukangna naon lain Allah Den tong ngaledek Den wah pusing Den nah make pusing eta mana hareupna mana tukangna upami aden henteu terang pangkeras sareng payun tayeu nu nyendul ieu lain sirah pebudakan tayeu anu molotot dua lain bisul panon ieu anu nyengel hiji lain roti kuntuk meureun ieu hareupna ngahina barang katingali ku naga bercita barang katingali ku bang kaca emut yen ieu teh astra jinga udawala gareng anak samalurah kuda pawana ngandi ka bang kaca bade tumaros ieu teh upami tilepat mah Mang Cepot, Mang Diwala sareng Mang Garing bilih lepat. Nah saha ieu teh? Ile. Gening. Uninga ka Mang. Terang, upami telepat ieu teh Mang Cepot. Mang Asta jiga. Aya cing anu pangkarep ieu Mang Dewala nu pangker jiga na Mang Garing putrana Uyut Semar. Ke. Ari aden teh saha? Pira aku hilap deui. Kapan kaula teh dugi ka sagede kieu teh diasuh ku Mang Cepot. Kaula teh bang kaca. Waduh. Dawala. Naon? Ieu teh anu bang kaca. Aduh, jangan tepok wungkul. Eta na dina ngagerem. Percis we ramana juragan anom aduh. Agan. Waduh, Mang Dawala. Teng manuk teng anak meraku kuncungan ramana gede gerem nada putrana gejang. Baheula ai ramana mah kukuring dirobah diganti ku genggerong sapi. Ageng sawater teu alit bae. Da kapukeun mah hoyong jadi dalang ramana mah. Hoyong ageng sawanten ngan teu aya alitan agenge wungkul. Gening ieu teh aden. Kapan kaula? Aduh juragan. Aduh. Sugan teh sanes juragan. Aduh abdi sono kan. Abdi Mang Garing teh kapungkur agan digagandong. Abdi agan ku abdi dipupungu. Wah, agan kapungkur nuju alitna bade dihakan doma. Nanging domana ku abdi dipaehan. Lajeng agan nuju orokna bade dihakan anjing. Anjingna ku abdi dipaehan. Agan bade digaet ku tulale gajah. Gajahna ku abdi ditek-tek tulalena. Abdi dugi kapupunakan kieu katinggang batu, batuna bade ninga agan nuju orok. Nanging sampai ditampan ku punuk abdi. Ulah wahaturkeun nuhun Mang Garing. Kadua artos alit 500 mah. Si horeng nih mau ke jasa teh aya pangabutuh geuning si Garing mah. Mang, apa ka kaula? Apa ka kaula? Ke. Cing,
apa ieu mah putra agan antarja ieu tegang-tegang ge mah ieu. Pan kaulah teh negara cita. Waduh, euy. Alah, was mang was. Was kamana. Tong nangis. Lah anom was. Diorok nuge ka dewasa. Dikirik nembe ka jadi anjing. Mangge lah bunga. Enak tos jaradi pangagung kieu. Teu asa anom asa mang we. Temu bah meunang ngajar mang. Temu bah mang ngawaras ti kapungkur. Sanajan anom nu gelarna mangan ukur kieu asa ka mang we. Nuhun mang. Katampi kasayan mang ku kaula. Tuang rama kabungkur. Duh waas mang. Ayeuna teu mang kasorang ku anom asa mang we. Kapungkur anom teh duh teu sangka dugi ka kieu. Ya artos alit 1000. Si horeng ceurik jeung ngarayu teh teu kurang teu leuwih ti duit geuning nya. Cing katarukang era. Katarukang we tukang duit malanan. Aduh, lain ai kuring majang kalinglat. Cikeneh alit ayeuna belag teh leutik, aya gede. Da teu heula mah pendek pisan ayeuna mah beke aya jangkung. Nuhun. Ieu teh bade arangkat kamarana. Alina siling apal cuy deui. Ieu mah teu meunang. Upami telepat mah ieu teh putrana juragan antarja. Jaya Trata. Anu bapanak jeung urang Minang Gelut. Nah bisa jadi. Aya halus balik pikir. Lain teu kuningan kitu. Baheulana musuh satro kabuyutan. Paingan euy. Wah, bangga kuningakeun wasan cabuka. Ieu teh Mang Cepot Mang Dewala Mang Gareng putrana Uyut Semar. Oh. Mang Astra Jingga. Abdi Sanyana kieu kaula teh diutus ku Anom Perkesit kudu ka Pringgandani. Sabab raja di Pringgandani hukumna kejem teles. Wah katenan. Numutkeun sejarah dawuhan Anom Perkesit nagara Pringgandani teh kedah turun ka Raden Bangbang Kaca naon sabab aya di rajaan ku Prabanala. Rupina kabon bawahanin we Lain. Sabab nu kasep Bangbang Kaca eueuh anu ngajujurkeun eueuh nu mere obor yen Pringgandani hak nu kasep Bangbang Kaca. Dibuka dina sejarah yakin hak Bangbang Kaca. Taina ku kaula deuk dipentak kasih Prabanala supaya dirajaan ku Bangbang Kaca bohongan hukumna teh sarua. Kantenan. Pang kaula maneg di jalan kieu Mang. Kaula teh teu nyako anu ka mana ka Pringgandani teh naha anu ka kidul, naha anu ka wetan, naha anu ka kaler. Rupina mah nu apa selain? Ka mana? Nu apa selain apa? Ka mana? Nu apa? Kapali kaler we lurus. Kapali kaler. Pali kaler Tramina Cicaheum. Pali kulon sekedik di kantor polisi lempeng we ka kaler. Dinya nomorna teh upami telepat mah 207. Cepet we ngaler. Bisa lamun ngajajapkeun. Pada nyuhulkeun dijajapkeun ku Mang Cepot. Dayawona upami Mang Cepot ngajajapkeun. Mang mah kana berjuang mah tualah tuang ramah ge atuh moal salamet daya Mang mah. Mang mah alah. Kana berjuang mah peoso teh kulit ompong teh huntu. Bodas teh buuk. Kawani kahayang demi negara bangsa agama toh pati jiwa kalabaraga.
hak negara Pringgandani disuhunkeun katanan eta teh kadahna mah anom bang kaca anu jadi raja di dinya. Nah anu jadi ku si Prabanala. Da sareng Prabanala mah tuh deus keneh abdi ka Agan Arimi mah. Da abdi teh sareng kumaha dah sabraina ka Agan Arimi teh. Sabraina kumaha? Kapan abdi teh putra Semar. Ai Semar teh gaduh rayi Jagatnata. Abdi ka Jagatnata teh mang panginten Jagatnata ka abdi teh alo. Nya. Nah, ai juragan Anom Gatotkaca gaduh ibu Agan Arimi di Agan Bratasena. Agan Bratasena teh ramana Gatotkaca. Agan Arimi ramana ibuna Gatotkaca. Gaduh rayi Brajamusti paman kadinya teh. Brajamusti ka juragan Anom Gatotkaca alo. Jadi abdi mah misah ibu misah rama. Atuh lamun kitu mah deungeun-deungeun ngan abdi sok ngabantu dirinya. Panginten mang mah bujangna kapiraka. Nah, hal liar pisan kumaha ya teh pancakaki. Aya Anom sun kieu juragan Anom Gatotkaca teh gaduh ibu. Cek ibuna mah anak. Gaduh Rama cek Ramana mah anak. Ramana teh gaduh rayi Pangawulan Arjuna. Alo ka juragan Anom Gatotkaca teh. Juragan Anom Gatotkaca ka Pangawulan Arjuna paman. Agan Bratasena teh gaduh raka. Raja Amarta Agan Prabu Darmakusuma. Juragan Anom Gatotkaca ka dinya teh wah. Agan Darmakusuma ka juragan Anom Gatotkaca teh sowan. Sedangkan pun bapa gaduh putra abdi tipun biang di Bisi Tiragen. Pun bapa teh sok ngabantu ulun kumaula di Amarta. Abdi ngiring ka pun bapa. Nuawi abdi sabraina. Bujang sabraina. Nah, pancakaki teh lieur. Ai Anom lieur mah abdi ge langkung lieur tibatan Anom. Aduh, nah. Iya maya aduh ampun ngerakeun pisan. Apun teneh Anom komo nalika jumeneng tuang Rama sadayana Allah guguyon teh atuh tos biasa deui hapunten we. Teu naon mang asal dijajabkeun be. Nuhun upami mang bade ngabantu. Mangga aku mang dijajabkeun. Ya udah. Da para pangagung aya di dieu hayu urang ngabantu sakalian. Genteng-genteng ulah potong berjuang ulah manag di tengah-tengah. Urang satungtung nuturkeun Bapak can tamat perjuangan Bapak kewajiban urang rumasa jadi warga anu satya toh pati jiwa kalawaraga. Nah itu nu tukang manggaleng camurut wae. Bongan abdi peryogi Rp500 tadi pasien. Jadi abdi mah upami agan etangan ku artos 500 teu aya gunana abdi cumarios. Upami agan masihan 500 abdi bujeng-bujeng nyarios tanah gaemutan pati dipasikeun kana artos 500. Jadi abdi mah jalmi ngaji rasa. Jalmi ngaji rasa teh kapur. Jadi upami dipasihan artos 500 abdi soson-soson. Upami teu dipasihan abdi teu aya gunana nanging upami agan ridho masihan 1000 abdi langkung-langkung bade ngapela. Naik jang. Hayu mang asal dituduhkeun memang sareng mangwel sareng urang ka Pringgaden. Prabanala bagiakeun ya kaula. Prabanala bagiakeun kaula. Prabanala bagiakeun kaula bang kaca. Kieu atuh. Ieu aden teh ai gostos aya nanging teu acan ziga. Jadi upami nyalukan musuh nalika jumeneng tuang Rama. Prabanala. Aku Astra Jingga senadianmu pinter horakat ngarti saurakat arah kula suduk lampungan nera teninga kemaning son mati loh. Eta bahasa naon ta temang kaweh sang sakertaweh. Mangga mang urang sareng.
bisi Rama dina sagala tujuan welas sok pinter sorang lain julagana nombang bangka percis pisan tiga ramanan dipina sok tara boga barang hirup urang kedatang tukang ase sing uningan kana waktu layeung geuningan lakonan waktu nuri agama tujuh mulia lakonan waktu nuima agama tujuh mulia monurang api nanggi nyeri kang kustong dipake cerita dipake cerik ati eta teh mauju pebandang Gusti dina sagala lapangan urang teh kedah cari ngeci saha nu rek ngahargaan nyamang aing Yawati bangsa sorangan geningan